Sampurasun. Ieu budaya kuring, warisan ti leluhur nu kudu dimumule ulah nepi ka leungit ku kaayaan zaman. Jadikeun kahirupan di alam dunia ieu kaya-kaya keur ngumbara atawa ngaliwat dina hiji jalan. Ulah embung disebut bodoh jang, ulah embung disebut sahandapeun. Sanajan maneh telumpat tapi ulah nepi ka cicing. Omat jang, omat, ieu budaya kudu dijaga, lamun lain ku urang rek kusaha deui. Aya naon si laing ka dieu? Sok caritakeun ka hayang maneh. Hayang naon Kasep? Hampura Abah, sanes maksad abdi ka dieu ngaganggu Abah keur tapa. Abdi ka dieu bade izin ka kota. Pamaksadan mah hoyong ngamumule deui silat, Bah. Abah mah ngan ukur rek ngingetan. Mun geus di kota silat teh tong dipake jang kajahatan. Duh teh alhamdulillah kayak ngaci teh seueur. Aduh Gusti. Alhamdulillah pas manggi jalan raya tereh atuh ka kota teh. Mang tempat wisata teh? Mohon ieu Kasep panginten tempat wisata teh. Ayeuna mah orang-orang tadabur alam we di dieu. Alam teh naon, Mang? Dieu Kasepnya tadabur alam teh. Urang teh urang ngadeukeutkeun we hate kanu kawasa Gusti Allah. Urang teh ayeuna mah. Anu kagungan ieu isi bumi ieu teh Gusti Allah gitu. Oh, anu langit di langit tapi ka bumi tapi ka isina Gusti Allah sadayana teh. Kami abdi ieu labat ka tempat wisata ieu duaan sabaraha? Pemingguan mah 20. Ah, Mang, gratis we. Saur Pak Ustad oge hayang lebet surga mah kedah seur sadako. Geus ulah ngerakeun. Itu. Ah, Geus ulah ngerakeun. Nu darasna sabaraha ieu? 20. 20 nya. Katen uningan abdi nya. Ya kartisna Kang? Aya tuh. Oh. Iya kan. Bisa we ulah ngerakeun urang deui masuk ini. Mang, kemana Mang? Hei. Pada kemana? Kos gimana?
bade ngalalana ieu teh, bade ngalestarikeun budaya karuhun. Oh gitu mang. Nya abdi mah tiasa ngadoakeun sing sehat, sing salamet di jalanannya mang. Aduh. Nuhun Mang, abi lajeng dewe nya. Nuhun tos ngadoakeun ieu Mang. Nya mang. Langsung. Sing abus, sing abus. Balikan nih sok. Kumaha ketua teh ieu mah. Kota Sumedang muntangan kadieu melang. Asa barada teh kieu dak teh. Oh, neangan piduiteun kitu tah. Masuk malikir geura lah, neangan piduiteun ya kumaha carana? Naonnya euy, harese weh kieu mah euy. Hese euy zaman corona kieu mah teu boga bakat mah hese neangan gawe teh. Ngamen kumaha? Ketua ngamen. Kudu ngamen mah gengsi atuh. Mending ngabegal sok. Eno mah. Astagfirullahaladzim. Ngabegal kumaha? Duit menang bari. Heeh, duit menang ngan dosa, ieu haram ngabegal teh. Duit haram, Kadang ieu teh ketua menang. haram, mending ngamen. Belah urang nu tanggung jawabna mah sok arek mah. Maneh mah teu boga iman. Tapi uting mah ayo gaskeun. Ayo Mang. Wah. Kalem lah. Ning di ditu ya, tuh di ditu teu iseun. Nah, Bapak masa ketua. Ayo bener. ayo muncul. Nuhun di dieu wae. Ieu lah. Lah di dieu lah. Bentar. Kok perasaan aku gak enak gini ya? Perasaan apa aja meren. Gas. Ya, kemana? Oh, iya. Begal. Oh, bisa Sok ditewak. sia rek ditewak tuh urang mah sok. Tewak. Tewak. Woi. Tulungan abi dibegal Itu Tinggal dak, enak jadi pahlawan kaborangan. Amun wani mah hiji-hiji jeung urang. Maju, sikat. Sion nah, tak, Sion. Manai. Gaskeun. Balikin gitarna lah. Bola sakit itu gitar sok sikat we. Bahan urang tingali. Manehan dulu. Ah sieun bos. Nya sieun eta ditato maneh teh. Siap lah, cekelan. Naon areleh kabeh atuh. Kudu urang turun ieu teh. Dagoan sia.
Ampun. Ampun. Ingat Jang, silat teh ulah dipake keur kajahatan. Ingat Jang, silat teh ulah dipake keur kajahatan. Aduh, bentarnya. Bentar. Ini malah aing. Alim, bisa serangan Alim. Kuat aing mah. Enggak. Ke heula, ka di heula. Ada naon? Abdi yang ajar silat, Enggak, asal ulah kanggo kaonan. Tos kapok abdi ampun ya. Cukup anggo ge ulah ngabegal. Bari ngabegal deui moal. Moal. Tos rugi sempat dia, Alhamdulillah bah, abi tos tiasa ngamulai deui ieu silat sabab ieu budaya lamun lain ku urang dijaga rek usaha deui.